So, bismillahirrahmanirrahim. Amma sulasiyu anapon arifnya sulasi, arif sulasi. Al mujarradu anu mujarrad sulasi teh, non sulasi teh kamari teh? Tilu huruf asalna. Huruf aslina kan tilu. Mujarrad Kosong tina panambah. Tambahan dina fi'il madi. Fa in kana lamun aya naon madhihi fi'il madi si sulasi mujarrad eta ala fa'ala. Ngikuti wajan fa'ala maftuhil aini anu di fathahkeun ain atau maftuhal aini halna di fathahkeun ain. Fa'ala fathah aina fa'ala lain fa'u lain didomahkeun lain fa'i lain dikasrahkeun. Lamun fi'il madina teh fathah ain fa'ala maka famudhari'uhu maka fi'il mudhari tina wajan fa'ala fi'il madina tadi fi'il mudhari teh ala yaf'ulu au yaf'ilu. Fi'il mudhari dua kemungkinan. Eta wajan yaf'ulu bi dhammil ain. Dhammah ain yaf'u au yaf'ilu atau di kasrahkeun ain au kasriha atau kalau di kasrahkeun ain. Di fi'il madi sulasi mujarrad lamun wajana fa'ala fathah ain fi'il. Maka fi'il mudhari'na bisa yaf'ulu bisa yaf'ilu. Dua. Contoh nahu nasoro yansuru. Nasoro yansuru. Wa dhoroba yazribu. Nasoro yansuru mah dhammah tuh. Ain fi'il dina fi'il mudhari'. Dhoroba yazribu kasrah dina fi'il mudhari'. Ngan oge wa yaji'u terkadang datang fi'il mudhari' tina wajan fa'ala fi'il madinah tadi fi'il mudhari' terkadang datang ala yaf'alu. Ikuti wajan yaf'alu fathah ain. Maftuhal aini halna di fathahkeun ain yaf'alu. Dengan syarat tidak kana jika ada lamun ayah naon ainu fi'lihi ain fi'nya nasi sulasi mujarrad ain fi'ana. Aulamuhu atau lam fi'nya si sulasi mujarrad eta harfan adalah satu huruf min hurufil halaki tina huruf-huruf halak. Jadi menang wajan fa'ala engke fi'il mudhari'na jadi yaf'alu menang dengan catatan aya syarat lamun ain fi'na teh kudu huruf halak. Ain fi'na atau lam fi'na. Naon ari huruf halak teh wahia ari huruf halak eta al hamzatu hamzah. Genep. Kedua wal ha'u ha wal ainu ain wal ha'u ha wal ghinu ghin wal kha'u kha amjun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghinun kha'u. Tuh. Nahu contohna sa'ala fa'ala yas'alu yaf'alu ditingali ain fi'na adalah hamzah. Sa'a hamzah ain fi'na. Wa mana'a yamna'u mana'a fa'ala yamna'u yaf'alu ditingali lam fi'na ain huruf halak memenuhi syarat. Ngan terkadang ayat fi'il wajan fa'ala masuk ke wajan yaf'alu tetapi tidak memenuhi syarat. Nu kitu ngaranna syad. Wa aba ya'ba syadun. Ari lafad aba ya'ba eta keluar tina aturan dasar syad begitu. Syad teh keluar tina aturan gitu. Tina aturan. Di aturan nama anu mas fa'ala fi'il madi hayang jadi yaf'alu fi'il mudhari'na fathah ain teh
syaratna kudu naon? Kudu ain fi-nya atau lam fi-nya kudu huruf halak. Ari abaya ba ditinggali teh memang aya huruf halak hamzah, tetapi lain dina ain fi'il lain dina lam fi'il tapi dina fa'il. Abaya ba abaya ya bayu. Disebut keluar tina aturan ha? Keluar tina aturan loba keluar tina aturan cek bahasa Inggris mah ngaranna irregular di kata-kata yang gitu eta mah dengekeun nu bogana. Contoh sajada yasjudu kuduna tempat sujud teh masjid lain masjid. Urang ka masjid. Geuning gitu udah ai bahasa mah. Ai bahasa mah intina mah bahasa mah sebenarnya tidak ada aturan bahasa mah. Intina dina bahasa mah adalah lughah itu adalah sama'i. Pendengaran. Koma nu boga bahasa we. Jadi cek urang Arabna kitu. Ngan geuning eta aya aturan-aturan untuk mempermudah dipelajari. Asal pokok bahasa mah lain logika. Bahasa mah adalah rasa, bahasa mah naonnya pendengaran. Nah make kitu cek nu boga bahasana kitu. Gitu. Nah fa'il kudu rofa kitu. Nah maf'ul kudu nasab kitu. Kitu jadi gitu. Seandainya fa'il teh nasab baheulana kitu. Gitu. Jadi bahasa mah naon? Kitu. Ieu mah untuk mempermudah pengklasifikasian, mempermudah belajar. Belajar. Ieu urang mah teh gawe jeung nu boga bahasana. Lamun gawe tuh udah mempelajari nu kieu gawe mah asli nu boga bahasana. Dengan ayeuna mah nu asli boga bahasana teh teh. Jadi disebut bahasa asli teh 200 Hijriah ka tukang. Ayeuna mah sarua orang Arab nges bahasana acak-acakan. Tuluy wa abaya ba syadun. Wa in kana. Sakitu heula. Gitu. Jadi ayat 3 kemungkinan ke fi mati tina sulasi mujarrad teh mungkin fa'ala fathah ain. Mungkin fa'ula domain mungkin fa'ila gitu. Nu bieu mah karek fa'ala. Lamun fa'ala aya 3 kemungkinan fi'il mudhari'na bisa fa'ala yaf'ulu, bisa fa'ala yaf'ilu, bisa fa'ala yaf'alu dengan catatan. Yaf'alu mah catatan. Catatanna ain fi atau lam fi'na kudu huruf halak.